asli mana nya jadi kieu gun jangan tiba heula boga cita-cita hayang nyieun konten ngeunaan gaib goib ya Tapi- hal gaib goib nanti untuk anu ieu nya untuk anu di kasurupan lain itu lain ngomong tu aya kunti bang tu aya genderuwo lain nah intinya keinspirasi aku eta geuning batur bisa ada newa makhluk astral atau makhluk di dimensi sajen tewa ke mereka iya geuning batur bisa tah kang teh mikir bisa ente kamera newa benda-benda zaman baheula sami sakit dengan datang ka hiji tempat usabab cek batur di dinya teh baheula teh aya di candi teh geus eueuh tah terus nah ruruntuk nage geus teu aya we gitu. bisa henteu ku kamera sina muncul deui kemudian kan bisa leuwih ngayakinkeun ka batur bahwa tah di baheula tempat eta teh aya aya candi candi aya kerajaan gitu aya kabuyutan tah cing kumaha seperti kieu kan Iya, contohna iya. nya nuju bahasa tapi ka wilayah selatan setelah ngopi oh mana aya hiji pasarean mungkinnya karena patilasan jadinya teh unik blok-blok teh kan ya kayak blok 5 blok Cirebon di blok Sunda di blok Jawa itulah mungkin lalu kenapa pasti leluhur urang kene sebetulnya upami orang boga hiji alat kan pendeteksi sensor suara mungkin ya sensor suara goib lah gitu ya obrolan harewas teh moal nganesa ukur ka kuping urang unggul teh terus ieu lah misalkan aya hiji energi nungkeun ieu bantuan pangaluruskeun ieu sejarah anu memang baheulana geus disalahgunakeun carita tah cek batur teh anu teu ngadangu teh meureun nya kitu wah itu mah bohong meureun eta mah akun padahal mah kan ka kupingna kurang nyarita meureun nah pada akhirnya memang selain alat untuk mendeteksi hal-hal goib tapi lain sabangsaning genderuwo jeung juri kunti tapi hal-hal goib anu sabangsaning situs-situs lah anu memang kapumpurna terus teu ieu nya anu terus nya geus leungit anu terus leungit anu sudah terbengkalai lah gitu ya. Nah pada akhirnya tiasa kabongkar deui ku cara-cara memang dengan satu media nama biasa kamera berenanya biasa media nama beren biasa kamera anu di nyem-nyem nyem-nyem berenanya anu di jampean media nama bener gitu. Tapi kan mungkin orang cobi lah kan gitu sih mungkin ya misalkan tiba-tiba gitu dengan kamera iya gitu misalkan anu terus dinyem-nyem terus di pasian ieunya terus di pasian di jambean gitu berenang tiba-tiba pas dongkap ke tempatnya jo mun aya keris teh mah jo kedeteksi di dia teh ya keris terus si nu gaduhna teh di ngobrol ka urang ieu urang lain kasurupan tapi tiba-tiba jo aya suratan ketinggalan anu memang ka deteksi ku hiji alat untuk urang di sana sigana kitu ya kami ya PR sih itu teh nyata eta teh jadi inspirasi itu teh katakan teh contohnya kalau di TV gini iya pengambilan barang goib rusuk dua mangi keris teh eta kan sebenarnya mah bohong gitu teh nya tapi meren teu mustahil ya nya apa biasa wae itu jangan ada inspirasi jadinya bisa hante namokeun anu ibadah geus nya kawas tadi contohna tadi dia kayak candi besok temokeun coba temokeun candi tapi dengan kameranya nya ge kamera dengan kamera anu sederhana tapi misalnya ini sia-sia kamera jangan sekali itulah kapan ayeuna loba nu ngomongkeun pajajaran teh bohong nya nah manasna buktina teh eueuh Buktina. kitunya bukti fisik karatona mana kan anu ngaku bisa ge ukur loba
itu di anu tuh deket anu Ya gitu. tapi kangen ningali Ya. bisa teh ku kamera anu menang ngajampean Atau napi muncul tidak kan ngedeteksi mahkota anu palsu. Tahun-tahun disebat eta nama diomongin ya. disebat eta namanya tapi inti nama lah hari keur abdi pribadi mah nya nya abdi ge pan aya keturunan kiri itulah gitu keturunan tinggi daerah lah gitu. Percaya sih kalau itu memang karena kok abdi kan ditinggal setiap perjalanan ya dan dalam sejarah mah kan tidak hanya bisa dilihat dari dulu saja mungkin dari perjalanan mereka leluhur kita, kemudian dari bukti-bukti yang mereka buat atau yang mereka bawa, terus tahun tempat kejadian ya tapi perlu pisah. Nah selain itu Paintan didukung dengan hal-hal goibna, ngomong pemilihan ayah budak indigo, nah biasa nggak benjer biaskan berentangan kita mungkin kampung saya. Nah modelnya sotaan misalkan, oh ini benda ini teh sebetulnya gini. Kalau itu memang bisa dibuktikan dengan teknologinya, sebetulnya itu lebih hebatnya. Tapi enak kan memang masih kena ayah kan, masih kena esenya teknologi itu kan. Akhirnya lebetnya ke anak asumsinya akhirnya anu ngakibatin ngaramuk. Ya ada kieu contoh. Ya kuring teh simpel siliwan. Kan itu bisa kedeteksi ku alat kan ya kuring baheulana genetikna siliwan. Jadi kalau saya sudah mana. Oh, si kaki. Ya mas ada sindiran sebetulnya hanya ngobrol jeung kacaan ya kan ngobrolnya saya beri kopi. Tapi memang iya sudah direalisasikan kan. Jadi kieunya ada kan tukang nulis cerita sejarah Iya. sukses saat cerita sejarah Jeung unik dari sejarah nanti pas ngelitan abdi maca ge. tapi urusan mah tetap loba kapansara bab ada cerita-cerita sejarah anu teu bisa dibuktikan nah itu teh fungsi aya itu teh sementara aya dongengna aya bukti fisiknya eueuh Iya. iya deh nyap kabingung kang ganda pang nama di urang gue murid di batur ge sarua siga nama aya ngan anu leuwih paranormal di urang jadi kieu aya bukti fisikna tapi dongengna eueuh contohna naon cing candi cangkuang tasna kieu candi teh kieu tapi dongengna mana Dongengna lieu dongengna kan itu teh. terus itu Tiba-tiba penganut siwa cenah. terus itu aya anu dongengna aya tapi bukti fisikna runtupna teh aya. kan hese contohna Pajajaran mah mana sekarang kana Hiji eta. Kedua, bukti fisik Siliwangi. Cenah kontroversi loh aya bukti fisik Siliwangi. Ya. Bukti fisik Siliwangi itu jadi iya kan, jadi kontroversi lah. Tina mulai rasukan, tina makutan, kenapa makutan itu dijadikan Indonesia? kayak pakaiannya sih gak di musim etrom tuh Kontroversi kan. Nah, hiji mangsa, ya, abdi teh ngobrol sama aya Mbak Dedi teh ningal rasukan kurang-kurang ya. Siga kumaha sih gitu zaman baheula. Urang bade narikna bade di tahun 1400 ka handap atau kaluhur kan gitu. Zaman 1400 ka handap ka zaman kieu mungkin moal tiasa dipatenkeun kan. Dina masalah rasukan oge. Karena sudah banyak tercampur. Sudah banyak saling mempengaruhi gitu tercampur baur dengan pakaian dari luar kan ketemu dengan dari keduana
ya kita juga tidak bisa mempatenkan bahwa itu adalah pakaian kurang atau pakaian kebutuhan. Sebab dia masih gak Dan ayeuna kieu anu bisa hanya sekarang bisa dijadikan bukti hanya adalah relief Candi Borobudur. Di situ kan dipahat oleh entah siapa Borobudur teh, kontroversi oge tapi ceritanya teh. Di situ dipahat satu cerita. Tapi satu cerita itu dibuat relief kan, sanes berbentuk non seratannya gitu. Nah, di Candi Borobudur pun cerita itu teh yang direlief itu teh kita tuh masih kena kuai-kuai apakah itu teh luar orang karena awalnya maaf nih itu ngerangga acuh awalnya teh ke samping gue kalau kan macam mahkota jadi direlief Candi Borobudur ada. Kalau untuk laki-lakinya hanya memakai samping memakai mahkota terus memakai anu di jalitkeun yang kan teh seperti non aksesoris lah. Nah apakah itu teh luar kita terbuka itu kan masih rancu kan. Nah itu dipraktikan juga sama kan sebetulnya masih kontroversi sampai saat ini. Dainan mengambil acuk-acuk pada fungsi soundtrack dan lain sebagainya, makan itu teh benteng acuk-acuk pasukan ke para bangsawan pada masa itu kan. Nah, di tahun 1400 mah orang bisa ngamaten ke bangsawan Sunda teh make naon teh takwa, beno, samping kan gitu. Tapi di tahun 1400 anak kamu zaman menak-menak teman bupati mah kan setelan-setelannya sudah tidak murni, itu bukan tidak murni setelan Sunda sebetulnya. Jadi memang ada beberapa hal yang bisa menjadi kontroversi, termasuk tadi surga anak bukti runtuh situsnya sekarang kehidupan terus kan kesulitan karena dengan apa sejarah kita karakter manusia Sunda bahwa kumaha nah cara mikirnya kalau surang aja mah kawa simpel lebih simpel ya atau kumaha gitu kawa misalnya lebih ribet aja mikir kurang apa loba idea bahasa orang pengerti itu kita kesulitan. Tapi sebetulnya anu ku abdi di Talumpik mah sebetulnya kehidupan masyarakat pada masa lampau itu langsung tapi beda jauh ti ayeuna kan. Yang pada ai kiwari makan zamanna beda. Ayeuna makan aya naon teh kehidupannya bedalah dengan tungkur gitu makanya. Tapi ini si kehidupan ini kontroversi oge lah kan. Kehidupan nu mana ya? Hendak di zaman nu mana? Cenah kan di zaman 1000 ka ditu mah. Komo zaman Temuria cenah mah. Wah, segala sakti pan orang-orang biasa ngajeun teknologi. Bisa ngapung malahnya dengan gimana portable namina teh bisa ngapung ku sabab secara teknologi modern menghilangkan gaya tarik bumi. iya bisa terus bisa merubah wujud itu ada teknologinya. Nah jadi sebetulnya kehidupan manusia Sunda pada masa lampau kita tidak bisa memprediksi bahwa ini begini atau leuwih kieu atau kieu itu disarwakeun jeung pengetahuan urang ajeuna. iya ya mungkin perjalanan spiritual orang-orang yang sudah pernah mengalami bisa jadi itu betul. Kita juga kan tidak bisa begini kan ya waduh kita mana jelema bisa ngapung mana jelema bisa ngaburas gunung bisa ngaburas gunung enak ya mana jelema bisa asup ke zaman baheula kan teu mungkin kurang terpercaya oge siapa tahu betul gitu terjadi seperti itu kan gitu. Makanya hal-hal sebetulnya namun erek ngobrolkeun masalah anu berkaitan dengan kehidupan masalah di urangnya sulit karena ada yang dihilangkan. Karena ada yang dihilangkan. iya
leungit tuh langka.